Dina saat nu ayeuna dina wancen nu kiwari ngariung urang sadaya di ieu tempatnya tanarek pangajian. Muga-muga hasil tina pangajian teh sing aralus dina pangajen. Sabab nu ngaran hirup tong ngarap-ngarap urang di ajen batur lamun urang teu bisa ngajenan batur. Tong ngarap-ngarap urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarap-ngarap urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma nu alus nyatana jelema nu bisa silih ajenan ejeung batur. Dina saat nu ayeuna dina wancen nu kiwari ngariung urang sadaya di ieu tempatnya tanarek pangajian. Muga-muga hasil tina pangajian teh sing aralus dina pangajen. Sabab nu ngaran hirup tong ngarap-ngarap urang di ajen batur lamun urang teu bisa ngajenan batur. Tong ngarap-ngarap urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarap-ngarap urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma nu alus nyatana jelema nu bisa silih ajenan ejeung batur. Dina saat nu ayeuna dina wancen nu kiwari ngariung urang sadaya di ieu tempatnya tanarek pangajian. Muga-muga hasil tina pangajian teh sing aralus dina pangajen. Sabab nu ngaran hirup tong ngarap-ngarap urang di ajen batur lamun urang teu bisa ngajenan batur. Tong ngarap-ngarap urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarap-ngarap urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma nu alus nyatana jelema nu bisa silih ajenan ejeung batur. Dina saat nu ayeuna dina wancen nu kiwari ngariung urang sadaya di ieu tempatnya tanarek pangajian. Muga-muga hasil tina pangajian teh sing aralus dina pangajen. Sabab nu ngaran hirup tong ngarap-ngarap urang di ajen batur lamun urang teu bisa ngajenan batur. Tong ngarap-ngarap urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarap-ngarap urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma nu alus nyatana jelema nu bisa silih ajenan ejeung batur. Dina saat nu ayeuna dina wancen nu kiwari ngariung urang sadaya di ieu tempatnya tanarek pangajian. Muga-muga hasil tina pangajian teh sing aralus dina pangajen. Sabab nu ngaran hirup tong ngarap-ngarap urang di ajen batur lamun urang teu bisa ngajenan batur. Tong ngarap-ngarap urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarap-ngarap urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma nu alus nyatana jelema nu bisa silih ajenan ejeung batur. Dina saat nu ayeuna dina wancen nu kiwari ngariung urang sadaya di ieu tempatnya tanarek pangajian. Muga-muga hasil tina pangajian teh sing aralus dina pangajen. Sabab nu ngaran hirup tong ngarap-ngarap urang di ajen batur lamun urang teu bisa ngajenan batur. Tong ngarap-ngarap urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarap-ngarap urang